Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geuningan anu kasep sa Jawa Baratnya anu manis anu kempot cek mah eta oge. Dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atana pika baheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu ka-18 karya Kang Cepi Setiawan atanapi Kang Arisal Seurang Sumedang teh pala warginya. Kumaha salajengna ieu lalakon Rajapati teh lalakon wira ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namun saat acana dilajeng kadi ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na simkuringnya. YouTube-na aya 3 Kidemang Gunung Halu, dongeng Sunda Mang Ian sareng kisah tanah Sunda. Mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe-na simkuring ngahaturkeun ebun nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa jantan rencang nu ngahibur ka wargi sadayananya. Kamu ibu-ibu bari masak nyeuseuf gegerohna, kamu bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai di tepasnya bari ngabayangkeun nu bohai dina dongeng gitu. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna, di tempat cukur asgarna, di pasar, di pabrik, di kantor, di perjalanan, pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negerinya sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh janten rencang damelan dong katineung cenah. Oge ulah hilap di like di komennya, pokona mah komen dina alur caritana kumaha gitunya pendapatna ulah nyararekan. Nah mana dongeng teh Mang Ian mun itu dituluykeun heuda bege upami aya mah dongengna didongengkeun sumanget abi teh. Ari tacana iti pengarangna mah da kumaha nya sapertos dongeng Dewi Sekartaji saninten emas sareng nu sanesna. Da teu acan nampi terasana nanti pengarangna janten rek naon nu didongengkeun. Ari aya mah ku abi berebe teh dongengkeun. Saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring da ieu mah etang-etang parodi we nya. Sanes dongeng radio sapertos kapungkur anu didongengkeun dina radio aya sponsor, aya iklan, aya gaji. Ieu mah etang-etang ngamumule seni budaya basa Sunda dina widang dongeng Sunda di zaman kiwari. Saumpamina ngaros kahibur ras hoyong apresiasi teh sakeuna nomor dana ita tawar keuning sabaraha we saikhlasna 2000 we gitu nya etang-etang parkir wewes. Langkung raos disambungkeun kana speaker aktif ngaguleger tah pala wargi sadayana. Jadi karaos suasana baheulana teh supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-18 karya Kang Cepi Setiawan. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Dina subjudul bagian ke-18 ayeuna nyaeta Lalangse Bihari. Tabuh 10 leuwih 5 menit basa Mang Udin jeung Hendi amitan ti Mah Mang Hasan teh. Langit masih angkeb tapi bulan sapasi geus katara deui. Cahayana remeng-remeng, girimis eureun miripis bangun anu geus lantis. Kitu deui king kilaban sakapeung jojorelatan di tempat anu anggang pisan. Hendi mulang ti Imah Mang Hasan lengkahna teu ieuh gancang.
Ditukangeunana Mang Udin nuturkeun bari milihan titincakan. Yang ini, Cek Mang Udin. Kulaan Mang? atuh nuhun pisan nya Jang. Lain ukur ti amang wungkul, tapi tadi teh aya amanat ti kula warga Mang Hasan. Sangkan amang nepikeun ka hidep. Atuh nuhun anu saagung-agungna cenah. Entos teu kedah janten emutan atuh Mang. Sareng deui eta mah kaparengan we. Sanes kaparengan. Eta mah kasaksian pisan ku balarea. Mana kitu ge hasil tina ilmu panemu jampe pamake anu teu sagawayah dipiboga ku jelema. Hendi ngan ukur imut. Teu kedah kitu Mang. Abdi mah mung sakadar nu ngadamangkeun mah tetep Gusti nu Maha Suci. Mang Udin ngahuleng sakedeung tuluy unggeu. Leres eta oge. Nanging pamita aya hidup nu janten cukang lantaran mah moal tiasa oge pan. Oh nya atuh mugi kasayan hidup teh dibalas ku Nu Maha Kawasa. Sing barokahnya Jang. Amin. Jep simpe taya paguneman deui ukur sora lengkah jeung senal capit nu kadenge pating kateplek dumeh jalana becek. Sajeroning lumampa teh Hendi bet kapikiran hayang ngajak ngobrol Mang Udin anu leuwih daria. Pang-pang nama ngeunaan si Pandi anu jadi anakna. Tapi Hendi teu ieuh gagabah. Geus tangtu nanyana teh kudu make wiwaha jeung malapah gedang ngarah Mang Udin teu ngarasa curiga. Ih, geuning sonten keneh ieu teh. Ih, geuning sonten keneh ieu teh. Nembe tabu 10-an. Ari manawi teh tos tengah wengi. Cek Hendi bari nempo kana HP. Sore kene jam sakitu mah Jang. Kumaha lamun urang nuluykeun ngopi di imah Amang. Ngarasa kalian kaanjangan we atuh ieu mah nya. Kumaha nya? Moal ngawagel kitu. Nanging kita nguyus enjing deui we Mang. Temal Hendi api-api nolak. Alah, mumpung rine puguhan. Ari isukan mah Amang teuing balang siar ka mana. Jeung deui di imah ge eueuh sasaha. Ukur inung budak wungkul bari jeung Gusti Bra eta oge gerah. Nah mung ukur aya ibi nya murang kali ka mana kitu. Ceuk Hendi asa beuki mangih jalan. Pan boga anak hiji-hijina oge ayeuna mah kur aya di puntas. Jadi ayeuna mah Amang teh kariduaan we di imah. Hanas teu nyieun loba budak teh nya. Ayeuna kakara-karasa. Oh, istri atana pipa mage tuang putra teh Mang. Hendi bangun anu panasaran, ari kitu mah ngahaja, lain teu apal kumaha jeung saha kulawargana Mang Udin teh, tapi pan kapaksa kudu alewoh sangkan nyamurna teu katohian. Lalaki si Pandi jeung hidup mah sigana teh pakokolot supa Jang. Damel di pentas, di Sumatera sanes? Di Kalimantan pun anak mah. Geuning meni lamparnya. Nu mata katu, satadina mah Amang ge temikeun, tapi ana dipikir-pikir deui mah, nya akhirna teu burungnya tujuan oge. Keun we atuh Mang, pameget ieu sina gaduh pangalaman. Nya kitu teh Jang, ongko barisina. Pokna teu kebat, Mang Udin kawas nu ngadadak ngemubang baluh sajeroning atina. Hendi beuki panasaran, komo naon anu ngagenda tina hatena can kabeh kakedalkeun, tapi da keukeuh sabisa-bisa mah kudu handap lanyap jeung lalaunan ngarah teu ngondang kacurigaan. Ari sabenerna mah geus lila diajak gawe ka Kalimantan ku babaturanana teh. Ngan si Pandi kawas nu manog mayong. Da eta meureun masih keneh neundeun harepan ka kabogohna. Putus Mang? Atanapi kumaha eta teh? Abong nu hadean teh Jang. Satadina mah Amang ge asa gede kayakinan bakal boga minantu. Nah ai taun teh pegat oge. Jabading dina akhirna mah mata kuatir ka ditu ka dieu. Keke, nah dugi ka mata kuatir Mang? Kieu atuh carita nu sabenerna mah. Si Pandi teh geus lila hadean jeung Neni. Kaitung tetangga murunan. Tapi putus oge dina akhirna mah.
Tapi najan geus putus, ari si Pani mah keukeum miharep bakal nyambung deui. Malahan mah jiga nu kabung bulungan budak amang teh. Ageng Duriat teh pangiteuan nya Mang? Ceuk Hendi bari imut. Nya kitu meureunnan, sabab ari numutkeun pangakuan si Pani mah putusna oge teu jelas cenah. Atuh tong monyong-monyong kitu Mang kanu lalajo. Udah ieu mah tungtutan peran atuh Jang. Aing geus monyong-monyong coba unu nyawer jadol teh nya. Karunyanya nu ngadongengna nya Mang nya. Ari kitu nama karunya. Jaba hidung, jaba begang nu ngadongengna teh jaba unu nyawer deui. Aduh, watir Jang. Jaba ududna ngan 2 batang deui. Sugan we tuh aya nu nyawer jang muli udud kitu nya, harepan urang mah sebagai wayang kitu nu ngadongeng teh nya. Nya, urang doakeun we ku urang nya Mang nya nu ngadongeng teh sing loba nu nyawer. Oh kitu teh Jang. Amin, mudah-mudahan karunyanya. Oh, lebih ka mana di tadi teh poho amang teh aduh. Ai kalkah ngagosip yeuh, ngagibahkeun nu ngadongeng jadi poho ieu teh. Ageng Duriat teh pangiteuan nya Mang? Ceuk Hendi bari imut. Nya kitu meureunnan, sabab ari numutkeun pangakuan si Pani mah putusna oge teu jelas cenah. Dupi nu matak janten watir ka ditu ka dieu teh maksana kumaha? Ceuk Hendi bari nyelang ngarandeg. Nah ini teh maot Jang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal malandongan atuh ku tutut. Oh pan geus maot atuh Jang, make jeung ku tutut sagala. Nu ku tutut mah nu panyakit liver Jang. Hendi kawas nu nya we ngarasa reuwas. Ari maotna neni teh kasebut teu ilahar deui. Teu ilahar kumaha kitu Mang? Paeh basuh, neni maot ditanasa ku si Wira, kabogo anyarna ta teh. Astagfirullah. Malahan mah si Wira teh can kapaluruh laratanana nu pikeun kadanget ayeuna oge. Jadi buronan ta teh. Ku aya wae atuh nya. Tah, balik deui ka si Pani. Sigana mah eta budak teh reuntas hareupan dume basarek onangan ningali neni geus rorojongan jeung lalaki lian. Jeung si Wira gejul teh ha. Atuh nu kaduana mah ngarasa dihulang beureunan alatan neni geus maot. Tangtos ari kitu nama Mang. Awatos teuing nya. Nya ku alatan eta nu tadina satengah hati ini ka Kalimantan teh tungtungna mah jadi asa kajuru. Dianti gawe manehna oge itung-itung mapalerkeun hatena. Wal eta pisan akhirna amang oge teu burungnya tujuan ta teh. Sajongjonan Hendi ngahuleng, pikeun dirina mah ngarasa can cukup nampa katerangan sangkan yakin ngeunaan si Pandi aya pakuat kaitna jeung maotna neni. Mang Udin katempo ngaharuk sajeroning leumpangna, ari kituna mah kagagas jeung milu ngarasakeun kasedih nu jadi anakna. Manawi teh teu sapertos kitu cariosna Mang. Kabayang we kumaha nyerina ningal jalmi anu dipikanya ka undangan sareng nulian. Teras dina akhirna ditanasa deui. Ceuk Hendi ngolongan. Tangtuna oge kitu Jang. Dahari teh si Pani geus saged rek init ka undangan. Dangdan oge nepikeun kalila di kamarna teh. Baju ngahaja muli, khusus keur ngahadiran undangan cenah. Eta mah minyak sungitnya, meni meleber, nepikeun ka amang mah lieur ngamuna oge. Ngan basa kakara nepi kaburuan, bet nempo neni keur leumpang reredengan jeung si Astahiam. Sigana mah budak teh timburu meureunnan. Si Pandi ngadadak bedog ka undanganana, kalah tuluy ngaringkep we di kamar. Deudeuh teuing nya. Amang teh melang numpokayaan budak anu tuluy ngaringkep di kamar teh Jang. Bisi kumaha onam. Nya wahing kumelang, amang jeung indungna nepikeun ka teu wani ninggalkeun imah poe eta mah. Muhun-muhun ka hartos Mang. Nah ari pek teh teu lila ti harita beut nampa beja. Neni maot di sisi kebon pinus bari jeung guyang getih. Ceuk Mang Udin bari katempo ngalimba. Astagfirullah. Kasebulan pisan si Wira tega taya ras-rasan nepikeun ka wani nandasa neni. Nya salah naon atuh neni teh nepikeun ka maot samodel kitu. Hanjakal si kasebulan teh can beunang. Cacakan aya di hareupeun moal teu ditonyok ta cukang irungna da.
Ceuk Mang Udin bari nengeul dampaleungeuna sorangan. Geuning kitu cariusna teh nya. Ceuk Hendi bari hatena ngadadak beuki melang, inggis katohian yen wira anu keur diomongkeun teh tayalian dirina pisan. Nu matak curi hatena deui mah, neni teh disebut-sebut marakayangan jeung ngaganggu warga lemur Bakanjati. Dume loba warga anu kawenehan ku jurig bungkuleukan. Muhun dalah abdi ge nguping bartosna, nanging abdi mah teu yakin pami neni dugikeun ka marakayangan. Nu matak atujang, ku hal eta pisan amang teh aya pamarudih ka hidup teh. Ceuk Mang Udin bari neuteub antep. Naon teh Amang? Amang teh yakin hidup bisa ngabantu muka lalangsing ngeunaan jurig bungkuleukan. Ieu mah lain mung amang nu menta, tapi ngawakilan sakur warga Bakanjati. Mugia hidup bisa ngabantu ngarengsekeunana. Duh, abot geuning pamunut teh, margi abdi mah teu tiasa nanaon, komodi perkawis jurig nyiliwuri setan marakayangan Mamang. Alah, sok kitu ari taun teh. Pokona mah tulungan, amang yakin kana kamampuan hidup. Geuning ari bari ngobrol mah urang teh geus nepi jang. Hayu atuh urang tuluykeun ngobrolna di jero. Cuang bari ngopi gura. Ceuk Mang Udin bari muka panto pager buruan. Sanes waktos wae Mang. Da amang ge acan rek sare ieu, mending hayu. Insyaallah sanes waktos abdi amengan, ayeuna mah bade teras wangsul wae. Nyari kitu mah, tapi omatnya isuk ge tok kudu nganjang ka imah amang. Insyaallah Mang. Mangga dikantun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hendi nuluykeun deui lampahna muru balik ka imah Mang Darman. Sajeroning leumpang teh haben mikiran ngeunaan obrolan cikene jeung Mang Udin, kawas anu peunggas harepan anu satadina si Pani dianggap tersangka teh beh nama geuning nyalahan pisan. Sabab katerangan Mang Udin cukup jadi jawaban. Hendi rumahu jerona kerahanan bener-bener ngarasa poekeun pisan. Nya saha atuh nu geus ngaguna si kaneni teh nya? Jadi lebeng kieu cara nama. Nya oge aya nulian anu dicuriganya eta ku Dasrip. Tapi pan eta mah kamungkinanna oge teu pati berat. Matak bingung teu manghitung kieu cara nama. Gerentes Hendi sajeroning leumpang di jalan Pilemburan. Jadi penasarannya saha tersangkana si Pandi pan tadi teh ditungguan sapoe jeput ku kolot nanya. Jadi mal mungkin gitu keluar imah. Kang Cepi terus ku Dasrip teuing dak dumadakan seungit kembang kananga teh ka ambeul nyeleber deui reg Hendi ngarandeg manehna geus apal moal lila deui bakal kadatangan Nini Ismaya. Nyawe sabot keur ngajanteng ngong sora Nini Ismaya nompo kana ceuli katuhuna. Mun aya nu nembongan gancang sampeurkeun. Manggani ceuk Hendi bari rungah ringe. Srog deui ngalengkah antare tapi pinuh kawaspadaan. Ceuli rancung ngadedengekeun kitu deui sorot panuna rancingeus nitenan kasabudeureun. Beuki ngalengkah begitu genah hatena keketegan pipikiran cuscos teu karuhan. Barang rek nepi ka palebah tangkal sengon gede anu aya di sisi jalan, jorelat katempo aya nu ngolebat ngarah kana tangkal sengon,
reg Hendi eureun deui. Panonna museur tangkal sengon disalusur laun ti handap nepikeun ka luhur. Ana breh teh jirim awewe keur diuk dina salah sahiji dahana. Gebeg Hendi reuaseun. Tong sieun kami marengan. Sora Nini Ismaya kapireng deui. Ngadenge kitu mah Hendi ngarasa regreg. Ret deui kanu keur aya dina dahan, eta jirim teh kasampa keur mencrong ka dirina ku sorot panon anu seukeut bari letahna ulal elel. Pok manehna nyarita. Urusan urang can rengse. Pokna bari nunjuk, les ngaleungit, Hendi rungah ringe, bari nempo kapal bah tungtung lemur kasampak eta jirim teh keur nangtung bari ngawaskeun dirina. Ngong sora Nini Ismaya kapireng, Samperkeun. cenah Hendi teu baha. Najan bari rada sieun oge keukeuh nurut kana omongan Nini Ismaya, reg rada anggang, eta jirim teh dipelong. Kami ge nyaho sia teh teu sorangan aya nu nuturkeun. Pokna ditungtungan ku Nyi Kiki. Hendi kukurayeun ku sora seurina, geus puguheun ku nempo rupana mah. Les deui eta makhluk teh ngaleungit. Tapi teu lila katempo deui geus nangtung leuwih anggang di jalan satapak anu brasna ka kebon pines. Serog deui Hendi ngalengka, ku harita marada gancang muru ka pelebah anu nangtung. Geuning sia teh leber wawanin. Nah peda aya nu maturana? Sok atuh geura nyarita, naon maksudna anjeun nembongan? Penasaran sia teh. Tuturkeun kami. Pokna bari tuluy ngiles deui. Tapi nya kitu teh tekung si lila teh nembongan deui di tempat anu leuwih anggang, wira ngerasa diulinkeun, lat we kana kasieun kawanina beuki ngajadi. Tapi sajeroning kitu manehna yakin eta makhluk teh aya maksud anu rek dikedalkeun. Sanggeus sababaraha kali leungit jeung nembongan, akhirna mah katempo eta jirim teh keur ngajanteng kawas nu keur bener-bener ngadagoan. Wira anu geus nyidem rasa sieun, adu hareupan jeung eta jirim kalayan teuneng ludeung. Sajongjonan taya nu kedal ucap, eta jirim teh kalah muncereng bari jeung letahna mah keukeuh ulal elel. Kaluar sia nini-nini. Pokna bari nunjuk ka Hendi. Hendi ukur ngajanteng. Tekung si lila katempo aya haseup ipis melepes di hareupeunana, laun-laun gumulung, akhirna jeleg Nini Ismaya ngajirim, nangtung di antara dirina jeung makhluk anu pikasieun. Minggeus atulah. Nu enggeus mah enggeus. Ceuk Nini Ismaya. Satarina mah kami teh geus mopohokeun, tapi alatan kahudang nya kebeneran pisan. Temal eta jirim.
Ari kitu nama kabeneran teh merenang. Naon nu kungsi kajadian di epa tempatan. Peh nama teu kahaja ngudangkeun nu geus lila kasidem. Hendi telemek teu nyarek. Eusi paguneman antara Nini Ismaya jeung Jirim pikasieun teh pikeun dirina mah matak teu kaharti. Naon kahayang ilaing? Ceuk Nini Ismaya. Kami teu suka budak ieu ilu biung kena urusan kami. Ih, tong boro budak. Dalah kami ge teu suka ku cara ilaing nu ngaganggu warga. Jadi wajar mun aya nu ngalawang. Jadi mane oge rek pipilueun ha? Eta Jirim mencerong ka Nini Ismaya. Satadi nama teu hayang pipilueun, tapi kapaksa dabongan ilaing. Kami moal eureun ngaganggu warga. Satungtung anu ngubur kami di epa tempatan mentah hampura jeung nyampurnakeun kami. Ih, apaan geus parae jenisna oge lin? Aya nu nyesa bari jeung kari manehna. Nah atuh lain datangan ku sorangan atuh kalah ngaganggu nulian. Ceuk Nini Ismaya bari nyiduhkeun sisigna. Si Sukan tak ayeuna teu cara baheula. Geus lain budak murah anu bolos rong deui. Kiwari jadi masagi, kami teu bisa kitu bae ngadatangan dirina. Jeung deui dina ngaganggu ka wargana oge. Eta mah sesekeler anu baheula kolotna bang bangkeung. Kunaon ari maneh? Jeung deui dina ngaganggu ka wargana oge. Eta mah sekeseler anu baheula kolotna ilu biung. Kaharti ari kitu mah geura init amuran mah heug kami rek init tapi lain harti mere pungkas jeung deui awas ya lamun sia pipilueun. Pokna bari nunjuk ka Hendi. Kumaha ilaing we tapi lamun wani ngaganggu incu kami ieu hartina sarua jeung ngaganggu ka kami oge. Nini Ismaya mairan. Saruana sia marukana aing rek sieun kitu. Ninggeus geura init sia teh. Ceuk Nini Ismaya bari ngamangkeun iteukna. Sanggeus kitu eta makhluk teh katempo murengkeun bari undur-unduran, les ngaleungit bari jeung samemehna nyilang neuteub ngemuka ceuceub ka Hendi. Kami gerek init sujang. Wayah nanya ukur hidup nu bisa ngarengsekeunana. Ceuk Nini Ismaya bari imut. Ngarengsekeun? Hendi kerung? Ulah ngarasa kabeng beratan. Angguran matarimakeun kalayan pinuh kaikhlasan. Nu penting mah lakonan sakamampuna. Ulah pegat tareka. Ulah kendat sumera. Hiji mangsa hidup bakal pinanggi jeung barokah. Amin. Hatur nuhun ni. Geus heulanya kami rek mulang. Mangga ni, hatur nuhun pisan tiasa penak deui. Les Jirim Nini Ismaya ngahiang ti hareupeun Hendi. Sajongjonan Hendi ngahuleng, ret kasabudereunana, gebeg manehna kakara sadar dumeh keur aya di sisi kebon pines. Ret kaurut nangtung Jirim anu pikasieun, sing horeng eta tempat teh percis pisan di mana neni harita ngalungsar jeung ngaludira. Hatena ngalenyap. Sagala nu kungsi kajadian di tempat eta teh mimiti bruh breh narembongan. Brai sorot panoneni anu pinuku kamelang basa rek ditinggalkeun nyilang heula kalande. Bet eces kumaha pasemon jeung teuteupna anu geulis dina waktu harita.
Berai deui basa munggara nemponeni ngalungsar tempes-empes bari jeung getih ulawuran alatan dina dadana geus nancep balati teuing nusaha. Berai deui teutepan panungtungan samemeh nyawa ninggalkeun raga, saterusna neni ngulahek dina tangkeupanana. Seredet hatena nyeredet, ngadadak teu puguh rarasaan alatan bruh breh nu kungsi ka sorang. Angin peuting nebak lalaunan, seungit kemang kananga masih keneh nyesa dina aambeunana. Hendi bati rumahuh ngampe bang baluh anu rohaka. Teuing bakal kumaha jadina, sagala ngeunaan isukan anu rek disorang teh karasana beuki berat jeung sesek dina narik ambekan. Lalaunan Hendi malikeun awak laju nyered lengkah rek ninggalkeun eta patempatan. Reg eureun ngadadak aya nu beda, hawa di sabudeureun karasana jadi leuwih tiis, nepi ka nyecep satulang sandi, simpe bener-bener taya sora nu kadenge. Teuing kunaon bet ngadadak hayang malik deui ka tukang, ceuk pangrasana aya nu kudu ditingali samemeh ninggalkeun eta patempatan. Lalaunan malikeun deui awakna, barang bre gebeg Hendi reuwas nu taya padana. Hiji jirim anu dipikawanoh geus ngajanggelek di hareupeunana, awewe anu buukna panjang galing muntang bari nutupan sabagian beungeutna. Hendi kawas nu teu percaya ku tetempoanana, nepi ka ngiceup sababaraha kali sangkan leuwih eces jeung yakin teu kasamaran tingal. Neni pokna di barung biwir anu ngageter, nu digero teu nembal, ukur mencerong ku teutepan anu leuleuy keudeu, samalah siga nu nahan cimata sangkan teu ngalembereh kana pipi. Sajongjonan anu adu hareupan teh ukur silih teuteup, beungeut neni katara pias, tapi kageulisanana mah tetep teu laas. Buukna anu ngarumbay oyag laun kaanginkeun. Nyi, akang sono nyi. Ceuk Hendi bari ngalengkah ngadeuketan, neni keukeuh kawas nu kemba, tapi teteupna ngagambarkeun mang pirang rasa. Reg Hendi eureun pahareup-hareup pisan, luk neni tungkul bangun anu teu wasa adu teuteupan, tapi tekung silila lalaunan neni tangga. Panona geus beueus ku cimata bari pok nyarita. Hapunten anu kasuhunnya Kang. Sorana laun nyarita di barung keclak cimata. Luk tungkul deui. Hapunten, akang nyuhunkeun hapunten manyi. Neni masih keneh tungkul, tak-takna katempo oyag, pedah ceurik beureunan anu katahan. Hendi hareugeun teu leupas teutepan ka Nyi Mojang anu ngajanteng di hareupeunana. Seor, angin ngadadak nebak beuki tarik. Neni ngangkat beungeutna laju neuteub ka cidaan teb. Teutepan pinuh ku harti anu mandiri, ngagambarkeun geurentes hate sok sanajan taya kalimah anu kakedal. Laun-laun awakna katempo beuki samar, nepi ka akhirna mah les leungit tina teutepan. Nyai, Hendi ngagero bangun anu teu hayang ditinggalkeun jeung kaleungitan. Pamiarsa sadayana, waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya. Beuki pinuh tanda tanya we ieu teh, saha saleresna nu janten pelaku teh nya, saha jurig anu anyar tadinya ngobrol jeung Nini Ismaya teh, terus naha neni bet ngajirim gitu. Panti payuna urang teh nyangka ka Pandi, tapi Pandi pan sapoe jeput diantosan ku sepuhna nya.
mulai weka kuda srip ta cing kinten-kinten saha ta kitu nya kuda srip saha ieu jurig anu nembongan teh kitu nya nu ngajung jurigan lemur teh aya misteri anu can kabuka gitu. Jadi carita nu sejen lalakon nu sejen anu nyamuni di eta kampung atau lembur Bakan Jati. Ulah hilap di karomennya para wargi sadayana. Cag urang tunda di Hanjuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.